tengah udangkeun urang. Oh, da mah macan udang. Atuh yang gerah udang, hayang kaburangan saho. Eta, penting teh bisa hees. Man hayo we gulang-guling teh dekeun peureum. Matak ge coba babacaan ari rek hees teh. Da kudu dititah eta mah. Terus nah atuh make teh daekeun hees. Teuing nya eta. Sategeuna ida pake heesan teh. Kampung mah awake sok arateul. Siga diletak juling. Matak ge ganti sprayna. Ganti ku spray naon? Pakai spray, baik gudang spray Bandung. Ini adalah spray yang menggunakan bahan Mikrotek Disper. Tidak luntur, tidak berbulu, bahannya adem dan juga dingin, sehingga akan memberikan rasa kenyamanan di saat kita sedang tidur. Terdiri dari spray, 2 sarung bantal, 1 bed cover, 2 sarung guling, dan bonus 1 bantal hati. Terdapat karet di setiap sudutnya agar spray tidak mudah geser. Tersedia berbagai macam ukuran dengan motif yang sangat beragam. Dengan harga yang cukup terjangkau, kita bisa memiliki satu set bed cover cantik dan juga nyaman. Dan sekarang Gudang Spray Bandung sedang mengadakan Ramadan Sale. Sekalian bagi-bagi THR. Tunggu apa lagi? Yuk warung spraynya. Ada diganti we ku eta. Rumah, nama orang sahur heula. Oh, hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Naon eta? Adan, Oh, lamun ada berarti naon? nita salat. Berarti geus imsak kehead. Hah? Cek. Assalamualaikum. Cek. Kemana ari si Ece nya? Piraku wayah geus udar ador. Tadi kunci gini. Cek, kunaon? Aduh, lapar ceu. Kuring can dahar. Aduh, sia meniti ka kieu. Teu iraha Ece can dahar. Ti keres deh. Jaba imah balocor. Suhunana ge geus rek ralugrug. Salaki ngape usaha oge. Kurumahi keur mayaran hutang ka warung. Nah atuh Cek, make teh minta bantuan ka pamarentah. Pan ayeuna mah geus aya program JQR. Jabar Quick Respon. Naon coba ku pesor teh. Ece mah teu ngalarti. Jabar Quick Respon. Heueuh eta tah. Jabar Quick Respon adalah program sosial kemanusiaan Yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil 18 September 2018. JQR hadir untuk menulung masyarakat Jawa Barat anu butuh bantuan penanganan cepat di pamarentah dalam kondisi bener-bener darurat. Terus aduan kumaha wae anu bakal ditangani? Oh, banyak. JQR memiliki berbagai macam kanal aduan. Seperti kesehatan, disabilitas, pendidikan, kebencanaan, anak yatim, rumah roboh, sekolah darurat roboh, rumah ibadah, dan jembatan darurat. Terus kumaha cara ngaduna? Babari Cek, bisa melalui website, hotline, WA, atau sosial media. Untuk informasi selengkapnya bisa dicek melalui akun resmi JQR. Tah Cek, geus ayeuna mah urang ngadu we nya ka Jabar Quick Respon. Oh atuh he gae. Tah untuk permasalahan beuteung ayeuna mah hayu we urang daharkeun abi. Ayu. Tapi naon Cek? Daharna hayang jeung nunggeuna. Ari si Ece kunaon nya make ulang-ulang gitu. Cek, kunaon jiga nu linglung gitu? Hulang jika nu loba pikiran. Pan ayeuna mah geus dibere bantuan di pamarentah. Keur dahar jeung ngomean suhunan mah. Disukuran eta oge. Alhamdulillah ayeuna mah teu kalaparan deui. Da geus dibere ku pamarentah Jawa Barat. Suhunan geus bener ayeuna mah geus tara bocor deui. Terus naha tuh masih keneh ulang-ulang gitu. Eta kuring teh ngirim pengaduan deui ka JQR bulan kamari. Tapi nepi ka ayeuna can aya wae tim survei anu datang ka dieu. Emang Ece ngirim aduan naon deui ka JQR? Eta Eta teh naon Ece? nyata pangmalikeun sawah 2,5 hektar. Astagfirullah. Ari Ece teh ngirim aduan apa ngenta warisan? Cing bener atuh Cek, ari ngirimkeun aduan teh. Yeuh Cek, semua aduan ke JQR disesuaikan dengan kanal JQR dan disesuaikan juga dengan tingkat kedaruratannya. Soalna loba pisan Cek, aduan anu asup tapi teu sesuai jeung kanal JQR. Tah, seperti aduan Ece ayeuna. Oleh karena itu, JQR menyusun skala prioritas respon berdasarkan tingkat kedaruratan. Jadi, JQR mah ngaheulakeun anu bener-bener darurat jeung anu bener-bener butuh bantuan. Tah, jika euceu kamari, pan darurat pisan atuh.
Suhunan ima ngesrek grug-grug. Bari nu nyicinganana can dahar ti SD. Pasti buru-buru dibantuan ku pamarentah oge. Ari ngirim aduan minta dipangmelikeun sawah 2,5 hektar mah. Tika buluan belut jang-jangan orage mal diwaro. Oh, gitunya. Dek, bejana anak Pak Kades kasep sia. Heeh. Mana yang nyaho, wis papangi sugan. Ah, encan. Wis nyaho ti mana atuh? Nyaho bieu we ti emak. Atuh serung sia mah. Wae ayeuna ge, kenah anak Pak Kades saya kabagikeun daging sapi. Cokot sih gua maneh. Mu sieun bogoheun ke cobaan dipanggijeng urang mah. Rohor gitu penyakit daekeun. Rek teu ronghod kumaha mirip pinungna. Bedegong teuing. Baru gara cokotna daging. Hei atuh mah keresep ieu tu tempo kumaha lagi meuni ganteng kieu. Mah aya tungtungna neuleuh kitu wae mah. Hayu buru urang cokot jeung mah. Ih, Cik atuh eureunnan heula we HP mah. Ngan kitu we guna teh tempona kuota bea. Ngarang hik kakolot. Leuheung lamun murah kuota teh. Pan geuning mahal. kalem we atuh. Di GoTube ada mode ekonomi yang bisa menghemat kuota sampai 30%. Semua video gratis dan bebas iklan. Lebih bagus daripada YouTube Go. You download. Mak, hari emak ku naon sih? Tata dengan surasuri wae. Eta nempo anak Pak Kades meuli kasep. Emang ku naon gitu? Ma bogoh. Terus kolot ge masih kene bogoh kanu ngora. Kegabah. Kalau sote umur, jerona mah masih kena kenceng. Gitu. Siapkeun heula peralatan sekolah. Gampang kana ngablu. Heeh. Sakedeng deui asup sakola teh. Ari disiapkeun ti ayeuna mah genah. Engke moal riweuh. Ulangan hayo we kudu ku kolot. Kolot mah loba uruseun. Heeh. Ari eta kertas naon? Cik dia ngelikan mak. Lain naon mak ieu mah? Kertas ulangan kamari. Oh dia mana ngelikan? Ari sia. Naon yuk? Kertas? Kertas. Ari sia di sekolah teh diajar atau ngablung? Mun teu balik pisan. Sing bener yeuh sakola teh. Kolot mah geus belaan kumaha? Sakolakeun nu jadi anak. Heuda eta ge geus bener atuh. Ari bener mah sia. Ulangan ge mah ti kamu yang peutet nol. Udah teresep mak karena pelajaran matematika teh. Make sagala teresep. Teresep we. Soalnya urang mah jeleumana tara hitungan. Eka mana mak? Dek ke pasar. Wah, sekalian atuh mak pangmelikeun bedak, urang geus beak. Beli aku serangan. Riweuh emak mah. Mana tuh duitna? Mana duitna? Pananyar keneh heureun sia teh nampa duit gaji. Piraku geus beak deui. Pan geus beak. Beak dipake naon wae ari maneh? Nya dibelikeun atuh mak. Piraku we di Jena Lab mah. Da eta sia mah. Hayo we malanya online teh kaop gablek duit. Ini atul pisan teu balanya teh. Atunya mempeng boga duit we mak. Lain uang pangmeungpeung. Jadi awewe mah yeuh kudu bisa cekal duit. Da maneh teh bakal rumah tangga tuh. Lamun boros jeung boros wae mah hirup malaya kagablek. Nurutkeun wae kana kahayang mah yeuh pak aya tungtungna. Atuh dah hese emak nenden duit teh. Kapake jeung kapake we geuning. Nya hese ari teh niat mah. Tah emak ge ayeuna ke pasar rek bari sakalian nyimpen duit dengan cara top up OPPO dari aplikasi Grab di Indomaret. Karena sedang ada promo hadiah nilai ratusan juta OPPO poin. Oh bener mak. Ngilu atuh. Hayang nyaho carana. Oh hayu buru. Kayak di bejaan ku mak cara top up na. Hayu atuh. Caranya gampang kok. Tinggal buka aplikasi Grab, lalu pilih OPPO, lalu tekan isi ulang, pilih Indomaret, lalu masukkan jumlah top up-nya, konfirmasi, lalu berikan kodenya pada kasir Indomaret. Tuh gampang kan? Ayo top up OPPO sering mungkin aplikasi Grab ya Indomaret. Karena mulai tanggal 25 sampai 31 Agustus akan ada hadiah bagi yang sering top up. Total hadiahnya senilai 100 juta OPPO poin. Mak, engke lamun emak menang hadiah rek dipake jang naon? Lagi pakai jang hajat. Hah? Hajat? Hajat naon mak? Ngora kawin urang mah. Da barina. Inek hajat ngawinkeun maneh. Terus hajat naon atuh? Hajat emak lah. Maneh kawin deui.